Aya naon iki? Sinario yang kita tadi. Eta tadi teh saur Ajunet di Piwarang ke bumi aya keperluan sana. Oh, aya kaperugian naon gitu? Eta di Piwarang pangalakeun endog lini. Ih, sing bener atuh icih menyangala endog lini. Ora ya tuh Sep. Bisa hayu. Si Ajunet geus nungguan. Oh, nya nama tuh. Hai guys, sebelum melanjutkan nontonnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan loncengnya. Hatur nuhun. Duh, mana itu si Asepnya? Enggak, Sep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya perugian naon, Kang? Ya, calik lawe, calik. Abi bade kalebat kalanya. Ya, sok. Pangadamalkeun kopinya dua. Oh, ungkeun atuh, man. Punten. Jadi kieu, Sep. Pan Akang teh gaduh kebon gini, anu di Logok ya. Anu caket kebon si Dadang. Oh, mohon Kang. Kumaha, Kang? Tah, pan kebon eta teh kapungkur mah sok digarap ku Akang. Sok dipelakan sampe, suuk, cau, naon lah segala. Ngan gini, ayeuna mah Akang teh seueur kasibukan. Oh, terus kumaha, Kang? Nah, si kinten-kintena Asep terus teu ngurus eta kebon. Ya, aing wates lah. Akang ge pasti muruhan ieu. Atuh moal wani-wani ngita meureun Akang. Pami teu muruhan mah. Oh, kersa tuh Kang pami kitu mah. Rencanana eta kebon teh bade dipelakan naon? Ya, kelangkung Asep eta mah. Asal nging dipelakan ganja we. Ah, tuh kira aku kudu dipelakan ganja mah. Kayak ditangkap peren ku polisi. Kudu ya tuh Asep eta mah. Ya, bade dipelakan sampe cau, suuk, mantang, naon lah eta mah. Yang penting mah kebon eta teh bisa ngasilkeun. Oh, mun aya kitu mah abdi ngartos, Kang. Rencananya teh bade dimulai raha. Ya, dimulai nama ayeuna geus cenah naon sih? Oh, ai mohon atuh kitu mah abdi bade terasa angkat teh nya. Ngajuk kira Asep. Ya Asep tos tuang ta Asep. Atas Kang. Ih, leres. Juk tong lejuk. Amal Kang hatur nuhun. Tuh kan. Buktina eta. Jelas tong lejuk dicerojuk. Moal Kang geus hatur nuhun. Nah, ya tuh Jon kitu mah. Kewe diantaranya aku si Ici. Oh, abdi bade terasa angkat teh nya Kang. Ya sok yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada si Asep nih aran pisan tah dahar. Itu pina. Ya sok simpen. Ya Sepna ke mana? Sangkat ke kebon. Oh nya. Engke panganterangkeun sangunya ka kebon ka si Asep. Oh, ungkeun atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Aduh. Oh, kan. Kurang mah teu ngarti atunya kamarannya. Ongko gawe teh duaan, tapi geus sabulan macul di kebon teu rapi-rapi. Kumaha tuh? Kan si Tata. Gawe teh goreng HP wae maneh. Nah, jadi nyalakeun ka urang. Mana nu sok ngorek HP mah, jaba sok minta tethering ka urang. Bari numpuan Yusuf. YouTube sia teh, Yusuf. Oh, eta YouTube. Jadi mana kitu kan ka urang ha?
Lain gitu man euy. Jadi saluhung mun maneh sok nempan YouTube haroream, dari makan nempan YouTube nutup para rugu tuh. Geus. Tong sok parasehat tuh, sing akur maneh teh jadi tataman teh. Naon tataman? Eta ieu maneh tata, maneh maman dijikeun jadi tataman. Oh, sugan teh nu sok nyocogan euy. Eta oge heuh sarua tataman, tapi eta mah sireum. Atuh ai sireum mah dengan ai jalma rek sare sok sireum. Peureum atuh eta mah maneh mah. Atuh ai peureum mah kadaharan jalma, peureum Bandung. Eta mah peuyeum atuh ai maneh. Geus ya teh sok ngomong ke mana karep. Kieu nih kan. Peuyeum mah aliran ning lampu sok peuyeum. Ai maneh. Eta mah parem. Tadi kan rokona tadi kan. Eta deui. Yo, geus ayeuna mah geura mangkat teh ke kebon maraneh teh. Hek bereskeun itu pagawean, tuh pakakasna bawa di tukang. Dit. Gawe deui. Assalamualaikum atuh maraneh teh. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam. Kosong 85 tilu salapan neangan randa rumati parawan. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lis, di mana? Menuju di jalan Pak, bade uih. Oh, atuh ai kitu mah. Kadenya di jalana langsung euy ngeng sumarimpang ka mana-mana. Oh, mohon Pak. Mohon sok atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimin, bade ka mana? Bade ka konter meser pulsa. Oh, mohon atuh kadenya di jalana. Mohon hayu ti payun. Mangga. Geus beak deui rokot teh. Acit. Kela. Naon maneh wok? Tadi di dia kata foto yang ngobledung. Wah, geus. Dia rek kambarana ya, tataman ya. Jadi gawe atuh. Oh, digawe. Dak naon digawe Bang Harah teu? Nyaman euy. Congpre we yuk. Sia masih bewok di denge. Lah tuh congpre, ayo. Ayo atuh. Yuk, ayo ngopi we yuk. Tuh kali tuh digawe ah. Nyarekan kayak si Dadang Tinol ka urang. Sia mah tuh. Kali tuh. Jalap naon ieu anu kieu? Man. Heuy. Dibaheula digawe teh gaji asa teu naik-naik. Tangkal naik mah, lain ada gaji. Tapi heuh eta euy, anger wae. Kapan heuh jaba digawe di barengan beruk deh. Sumane orang ha? Syukur aing nyadar mah. Daripada maneh. Naon? Surili. Ya, maneh mah heureut teh jiga nu nyaan. Becok. Coplok ke dada. Soek naon nu ditatoakeun. Gawe-gawe mi naik gaji. Dulur. Saudara. Parunten, Mangga. Neng Ici bade ka mana? bade ngantaran sangu ka Asep. Mun ka asepkeun ka amaman we atuh. Haroream teuing. Emang amaman sahana abi? Pancalan ka bogona Ici. Tos bade mangkat heula. Buru sia teh digawe mi tere rapi. Cicing sia mah konten dewasa supaya ngapal wae.
Gan, aya naon? Ya geura tuang heula. Oh, uhun kena pada hamang ke anu ka bumi. Ih kapan beli tiis manten? Oh, uhun kena simpel ngatur di ditu. Oh mun atuh kabeh simpen di ditu. Uhun. Asep, abi mulang heula. Uhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan A, Neng Lilis. Wih, ti mana, Neng? wih ti Bumi Rencangan A. Oh, Pami A Asep nuju naon di dinya. nuju damel, Neng. Oh, Neng, tiasa munduran sakedik teu. emang ku naon A? Gelisna kalewatan. Ah si Amah. Neng, dia gerak kali. Gigireun A. Aya naon A? Kela gerak. Nama cuman tiasa masih anu kieu. Mudah-mudahan kapayuna tiasa masih anu aslinya, Neng. Amin A. Tak. Ron. Mari gerak. Naon tuh? Tuh. Neng Lilis kedua anjing si Asep. Yakin bahaya tuh mana masih sirik wae dasar jomblo. Si ngarti atuh. Mana aya bebe kasih juragan ka ditu. Lah haji gue kumana orang marek digawe. Oh, ke satu orang nu ini. Awas ya. Assalamualaikum. Gan, tar. Keluar dah euy. Ganteng. Nya. Salam. Ayo maneh ye, ayo ngageron jalan hareup ulah jalan tukang. Lu hampura gan rusuh. Aya naon kitu? Tuh si Neng Lilis keduaan yang si Asep di kebun Kang Junet. Si Asep si Manu kurang? Heeh. Nu bener. Ih, tak percaya kan ayo. Ayo atuh. Ayo. Waduh. Ayo Lilis piwarang langsung we ka bumi kalah pada doaan si Asep. Mana deui saya pawanianan ngadeukeutan budak urang? Ih, sanes kitu, Pak. Bapak. Emang urang bapak maneh? Lilis. Sekarang sudah ku merindukanmu, ku beramkan kau di hati saja, biar ku pendam lu. Dasar mana manu kurang. Impi sia teh hayang ka budak dudungan urang mah. Sekarang sudah ku merindukanmu, ku beramkan kau di hati saja, biar ku pendam lukaku sendiri sampai menutup senjaku nanti.